Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun arurang ti kelompok hiji bade minongtonkeun drama Sunda. Tepangkeun nami Abi Pari sebagai kabaya, tepangkeun nami Abi Naufa sebagai dukun, tepangkeun nami Abi Galang sebagai abah, Tepangkeun nami Abi Nisa sebagai Iteung. Tepangkeun nami Abi Manhara sebagai Teh Yanti. Tepangkeun nami Abi Melda sebagai narator. Tepangkeun nami Abi Nabila sebagai pemajikan si Junet. tepangkeun nami Abi Pagi sebagai Jaman, tepangkeun nami Abi Muhammad Taufi sebagai Junaid. Dina hiji waktu aya si kabayan keur niis di saung. Aduh, orang teh inget kasih Iteung. Baheula masuk ulin di dia di sawah. Aina kabarna ka mana euy nya si Iteung. Gua ke kota. Baheula mah nyaritakeun mah ka kota si Iteung teh. Telami ti pas kabayan mikirkeun si Iteung euih ka lembur. Assalamualaikum, Mbak. Salam. Kumaha ada, Mas? Mbak, alhamdulillah. Bangga kalau buat ikan jadi capek. Ayo. Dua poe kapayun. Kabayan. Itu dede-dedenya Mun, mana kadia. kumaha daman? Alhamdulillah, kumaha kabayan dah, Mang? Abang alhamdulillah. Capek dah. Saya kabayan kita. Abah, Saya dapat si jodoh ke si Junet. Teman main di dua. hari Abah teh nyaho eta mah ek dijodohkeun jeung si Junet. Orang mati suri bukan minat Tokyo. Bukan kita bongkar. Ya Allah, Abah hot meuni kitu. Ti saprasi kabayan dihina ku si Abah manehna berubah 180 derajat tina sifat jeung kalakuanana. Geus jauh ti agama manehna sok mabok-mabokan terus boga niat ka dukun arek nyantet si Abah ngarah ngabageuran jeung ngarestuan kawin jeung si Iteung. Oh, iya tempat si dukun teh keun geus ieu si Abah bakal merestu ka urang si Iteung jadi milik urang salilana. Astagfirullah. Naon ieu ani kaurus ieu tempat teh. Naon sia kabayan ka dia. Iya, Bah. Ayo ngilu. Sok cali. Jadi mana nu datang hadiah? Yang si Abah ngarestuan mana jeung si Iteung. Mun, Bah, tapi hayang si Abah bager ka kuring. Tenang, mana datang ke tempat yang benar. Tapi aya syaratnya. Hiji, maneh kudu mandi kembang 7 rupa. Dua, maneh kudu nyadiakeun sepan jantung cau. Katilu, maneh unggal minggu peuting kudu nyadiakeun kopi gudeg sareng rokok.
Hah, sing barek bah. Kan syarat-syaratna kudu dilakonkeun. Nu penting mah hiji aya duit. Saenggeus balik ti dukun manehna ngarasa capek jeung tuntut nepi ka sarean. Hah? Hudang maneh kabayan. Hai anak Adam, mandra buka, saha junjungan Rasul maneh, sareng naon, kitab maneh, jawab. Hah? Rasul? Kitab? Abdi mah teu terang kana kitu mah. Nu terang teh abdi mah karaoke, dugem, biliar, judi, nu kitu mah teu arapal abdi mah. Laknat maneh kabayan, maneh geus poho ka agama ku perkara bogoh ka awewe, ayeuna rasakeun pembalasan tina kalakuan maneh saumur hirup di dunia. Diajab maneh kabayan. Ampun. Iteung, tulungan. Iteung, hayang balik. Saenggeus ngimpi eta manehna jadi mineng ngalamun kapikiran wae. Dina hiji waktu barengan si Junet jeung pamajikanna keur bencengan. Dulu kita masih remaja, usia anak SMA. Assalamualaikum Teh Yanti. Waalaikumsalam. Punten nanti balik juga kembangan sama makam. Sok mangga ada. Naon bah? Puasa eta. Astagfirullah. Abah jeung Iteung langsung nyamperkeun si Kabayan. Kabayan, padahal masih Junet yang sebagian pemajikan. Aya nama mana di perizinan yang si Iteng. Abah bener. Bener. Mun Abah kabayan janji bakal ngerubah sikap, tapi Abah bener. Bener. Abah bener? Bener. Abah bener? Bener. Sing bener Abah? Bener Iteng. Ayo naon teh rame-rame. Kabayan, mana janji mana? Siat kada geura Abah. Kuring teh urang teh terjadi ke bere si Abah teh. Urang mah rek tobat. Naon? Kabayan, tong sok mainkeun kitu, janji keur janji. Janji naon mana teh Kabayan? Yo, Abah, si Kabayan teh geus aya niatan yang meret Abah. Geus pokona mah. Aya nama tentukan we jadwal tanggalna mana jeung si Ita. Asal ulang kaliwatan Abah. Hah? Abah kawin jeung saha? Bere. Hatiku berkata ingin katakan cinta, namun aku malu untuk mengawalinya. Jantungku berdebar saat kau menatapku, dari salah tingkah bicara sama kamu. Bibirku terbungkam melihat senyummu, aku tak kuasa saat di depanmu. Tabu, iya nusuk salah wae teh ya Allah, bah. Si Abah jeung si dukun. Asal tak bisa bagaimana caranya agar diri Hiji keur ngopi ieu hiji deui. Abah bener. suka Abi Pak Ari sebagai Kabayan, bangga nami Abi sebagai dukun.